Samung pakulingan ya sepi tingetrim pepetetan samya murad samya murad paling bing jeruk mana pokok anu jadi catur babaran medal carita kacarios di kampung Tumaritis nyaeta di bumina Astrajinga anu tina waktu eta karasan Astrajinga nuju teu aya ieu istrina atanapi garwana anu salamina sedih ku ayana laku lampah Astrajinga. Ari di pikiran wae da moal aya tungtungna kasedih teh teu euy teu daekeun nyingkah. Aing mana meuni kudu aral we salawasna. Hanas aing mikiran jadi salaki anu di pikiranna teu ecreg. Teu puguh tanggung jawabna ka pamajikan padahal cek rarasan aing asa kurang kumaha tapi akan menjadi salaki. Ari salaki datang di mana-mana langsung dipapageun di lawang panto di baledog ku imut nu ngagelenyu. Ditampiling ku seuri anu nyari. Langsung dijemput ka lawang panto. Papa namanya Sumping bari disun. Cek rarasaan gitu. Langsung kamejana dibuka, dipangmukakeun ku aing. Calanana dibuka, dipangmukakeun ku aing. Erlojina dibuka dipangmukakeun ku aing tuluy ku aing dibulen dijual. Tapi nasib teh kieu wae. Gusti nu agung jeung anak beuki nambahan kalakuan teu ecereug wae. Mangkaning ayeuna rek nyang hareupan diboga anak. Meni barorosen mari ngajuru sok inget kana sisindiran. Batu naon, batu jamrut nu dijuru. Bau naon, bau hitut nu ngajuru. Kieu karasa da udah ngajuru teh hitut ge meni bau boro-boro ku batur ku sorangan ge kambeuna meni meledak. Geus rupa-rupa aing pangalaman hirup ngajuru ke anak nu panggedena. Beda eta mah jeung ayeuna. Ari ngajuru ku anak nu cikal ari hitut teh alam dunya poek. Kamana atuh nya salah kitem di can mantog wae. Jeung rek ini teh ngagubug kongkorong di duh. Menang ngiri diet can lunas teh 18 tahunan aing ngiri diet teh. 3 gram setengah. Duh Gusti nu agung. Beteung beki bureuyeung make samping jiga mamawa penil. Make rok jiga onel-onel. Ye ari geureuneuh. Ari lempang keluar ti imah. Beteung geus nepi kana lawang panto bool di dapur keneh. Aing dalam mau diserahkeun ku si cepot ngeunah kana hate teh moal burung dangdan aing satakar tebek. Padahal cek rasa aing teh duh damis kempot masak pogot. Bawas lir gula gumantung pangamung lir kubung-kubung teh lain bohong. Eueuh jelema nu teu kataji ku aing. Ngabelaan arucutan lalaki teh geus kabitaeun ku aing mah baheula keur parawan. Nah, ari ayeuna salaki cepot. Duh. Lah, saha di luar lah. Keur haroream teh jeung nu gagador di kana panto. Lah. Panto ge pageuh jeung dibelit ku tamang make rante di tarajan ongkoh di make tihang make jubleg. Bade hese ari panto jelema sangsara beda jeung nu beunghar. Nu beunghar mah pantona teh ditutupkeun gableng. Alah. Kae heula. Kae urang buka heula pantona. Punten, Cek. Saha? Abdi. Alah, jeung mimpi hujan, Gusti. Banyak teh lagi si monyong.
di mana ilaing lainnya jauh iya jelema entong borok kulancek pribadi kulancek awewe aing we nepi ka kitu kieu ujang da euceuk mah nyebut monyong sote nyaah heuh resep deuleu eta pangamung ujang meuni langsing hodai Gusti Kudrat kumaha geus kieu heeh di ari kitu teh mah entong borok ujang lah euceuk ge geuning salajan geulis ge kudratna goreng mah goreng we lain aya soalna mah kieu dongkap ka dieu teh ceuk saperkawis dititah kudu jadi bapak kok bisi kumaha oname maklum bisi di dieu teu ngejo da nya kitu saur bapak teh teang cenah ka itu minantu lanceuk maneh cenah dawala teh enak kuring datang ka dieu teh rek nanyakeun kumaha cageuri jeung henteuna rumah tangga teh geus baleg kumaha carana jeung cepot teh geus bisa deh eta dina anggoning rumah tangga hirup kumuh babarengan dina sajroning laki rabi nyaeta ujang kieu gara dawala dengekeun ku ilaing dengekeun semuhun lanceuk sia teh beuki teu ecreug ari keur bogoh mah ka ece baheula meuni culdog-dog tinggal igel jigana teh datang ka imah nyamper piranan ulin lalajo main bal dalam cik sia mah baheula keur bogoh ka ece lalajo main bal ge make dasi atuh make jas make dudukuy di helm di kupluk make kopeak lanceuk sia baheula sagala dipake da sia teh mah biasana geus kitu jas di jero ditimpah ku jas hujan make safari dan sia teh mah biasana gitu aduh ya sanya majang dawala syukur we ceuk teh nya didatangan nu jadi adi oh bisi teh boga beas di dieu nanti rek menta lamun boga mah percaya ujang ujang mah geus kanjang ka pageto nya pisan euy mah bisa sote ngejo poe ieu tadi si nyai ngagadekeun samping nyaeta atuh aya barudak di mana ayeuna nu hiji keur ulin da lampar budak teh nu cikal ulin teh ka dinya ka Singapura lain dekeutnya ulin ka Singapura da lah lain kana naon ka Singapura teh biasa we bari usaha mulungan kuntung bari tungkul we teh tangah-tangah jong-jong ari tangah-tangah geus aya di Singapura dan bae ceuk da geus kitu adatna sia teh jadi urang teh cing naon cing asa kampura kalau jadi salaki kitu da puguheur rumah tangga teh kakara meureun mana kitu oge da euceuk ge jang sanya nama tumari makana kadar anugerah ti nu maha kawasa nya apaan tadi ge teu aya kateranganana kumaha ceuk dauhan nu maha kawasa yen manusia tumari mah euceuk sedih ya jangnya dengekeun tong bari ceurik atuh ceuk mangga sedikit aduh da euceuk teh kumaha sok duh kagagas dauhan nu maha kawasa paratos diuningakeun yen manusia teh kenging mungkir kana takdir heuh kudu tumari mah kana kadar teu kenging aral subah ujang mun najan marejeng sedih ge ece teh rada aya kabungah we dina hate lain ku nyerep penyakit si cepoti kalek ka pamajikanna da kumaha teh da pergaulan sapopoe duh salaki sia mah geus salaki aing mah lanceuk ilaing ari aya kahayang da benang dipongpang atuh kahayangna teh naon rupa-rupa Gusti nu maha agung da lamun digugu mah lamun digugu heuh lamun katadah ngan nyaeta euceuk mah amit-amit deuleu ku ujang teh ieu patuangan euceuk alah tingali geus buncir lain aya anak namahan aya usaha can bisa kumaha teh nu jadi lanceuk teh lain teu hayang mah patahan da aya mah patahan tar ditarima ceuk ari kahayang euceuk mah kieu bejakeun nya ka Bapak Amanat teh ka Bapak ka Semar nya bejakeun tuang putra teh teu acan euceuk dugi ka ayeuna ge kitu lain ceuk kuring mah heueuh ieu mah nya ieu lain ngasut kana jadi lanceuk lain istilah nama hayang ngaberontakeun rumah tangga anu jadi lanceuk lain kuring mah demi katengtreman rumah tangga euceuk we jeung lanceuk kuring taku hal eta kuring teh menang beja cenah mah si cepot teh beger deui astagfirullah kelanan ceuk ulah maka malotot ceuk kelanan ulah maka malotot kuring ge beja itengan beja dibejakeun deui ngan urang teh kudu sidik ku buktina waspada ku nyatana sagala rupa oge aduh urang saksian heula we hayang intip-intip nepi ka pelbah mana aduh astagfirullah bejana mah cenah nyanu aduh astagfirullah Gusti nu maha acun ke ceuk ulah maka teu eling lanan tenang istighfar kanya ceuk istighfar astagfirullahaladzim kutan teh kitu lanceuk ilaing kitu marukana lain ieu lain omat ceuk ulah ambek ieu aduh aing aduh tong kamak-kamakan ceuk urang nyatakeun heula tang dihalangan halik ulang nyatakeun heula halik ayeuna urang jeung tibatan kitu ikhtiar manusia mah diwajibkeun ikhtiar ceuk ieu karek beja ieu ulah waka digugu ai beja teh sanyata
Ai cek nu geuleuh teh heuh sanajan urang hirup aya di Tumariti sanajan loba demi resep teh anggang teu mika ngewa. Takwal eta urang dudukun ayeuna mah. Lamun nya lancik ilaing kitu ece nyeri hate ece. Cek rarasan masa kurang kumaha servis kan jadi salaki. Heeh eta oge geus ka nyahoan ku kuring oge. Asa kurang kumaha servis ece kan jadi salaki. Cek batur hayang ngeunahkeun kan jadi salaki kudu milu senam ece mah. Nyata kitu. Senam pagi, senam sore, senam maghrib, subuh ece mah kabeh di senaman. Nya kitu cakap dia oge. Ayeuna salaki aja aduh anjek sia mun nya teh kitu Gusti. Nu Maha Agung padahal aing mah. Nyata cing asa kampura we euceul da puguh kitu adatna si eta mah. Kudu kumaha atuh ayeuna cing sugan aya bonggolongan ti ilaing. Heuh sugane jeung sugan ieu aya hiji kolot anu benang dipersaya. Urang teh pan manusa teh diwajibkeun ikhtiar. Ta urang ikhtiaran we dina waktu mah aya anu kolot benang dipersaya aing ngaranna teh Ewon. Urang Cibiuk. Alah. Dukun. Alah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tah kitu. Urang ayeuna mah urang tatanya we sugan jeung sugan heuh pan sare kudu aya syariatna kapan urang teh. Hakikatna atuh urang supaya dikersakeun kudu maha kawasa atuh syariatna. Cukang lantaran mah urang tatanya. Tah kitu ceuk lain heuh lain ngaburuntakeun rumah tangga ceuk ieu demi ieu mah demi kasalamatan rumah tangga ceuk demi harmonis kitu. Gusti nu Maha Agung nuhun jang bawala nuhun bela. Puntennya da ece mah sumsat ieu mah sumnya sun deudeu. Aduh. Kade ulah dibejakeun ece nyium kuring. Henteu moal. Ulah dibejakeun ece nyium kuring. Jeung da nyium ilaing mah kumaha atuh da bibir can nepi kana pipi, bibir ilaing geus miheulaan. Duh, kada kieu biasana abdi mah ceuk. Di mana ayeuna eta dukun? Di Cibiuk aing ngaranna teh Ewon. Ewon di Cibiuk Seke Jendil. Tah eta Seke Jenil. Di Desa Burayut. Kela tuh. Alah keke. Urang ini teh kaitu jeung abdi ece. Kela ece dangdam heula. Lain perlu bebeja heula ka bapa heuh perlu ongkos aya duit ieu ce eueuh. Sabaraha nya keke urang pariksa heula. Oh bisi eueuh kitu urang menta heula ka bapa urang ngajua-jua hayam matak naon. Aya. Tapi ulah ka bapa mah ulah bebeja rek nginjem duit lamun eueuh teh mah di ece. Kumaha bebejana ka bapa? Heuh urang api-api ulin urang mah naon kitu neangan budak kitu leungit kumacarana. Kieu geranya jang dawala. Nya. Ari ece mah dengan sakadar pangawakan awewe jeung minantu kurang congah kami toha mah. Eno mah ece mah lamun ujang dawala nyaah ka ece dek masrahkeun dek dibeureum rek dihideung rek dihejo dikoneng dikayas oranye ece mah masrahkeun. Ya kumaha ece we atuh kumaha kitu masrah kumaha abdi lain kumaha ece. Abdi lain iraha urang initna atuh da kudu ngitung init-initan teh urang teh. Keke. Senin Salasa Rebo, Sabtu apes Bandung, Minggu nunggul, Senin kadeseh, Salasa sial, Rebo kabenon, Kemis niis, Jumaah naas, Jumadil ngacir. jadi waktu nu hate geureum penting. Atuh kitu we ceuk urang initna atuh aya nama. Ayo atuh. Nya. Allahu Akbar. Yang Hasyim abdi ki lain ai sawah anu dilebak teh geus direngsekeun eta ngarametna bejakeun kitu ka tetangga pangangeuskeun we eta puguh aki mah geus dikolotna jadi wayahna we pangangeuskeun kitu ku maneh jang eta oge perkawis sareng anu dilebak mah ku abdi parantos direngsekeun ki anu tongohna dina waktu ieu teh tacan rengse pisan margi caina tacan ngocor dina hulu watanana ki eta mah geus sia we eta mah yang jadi aki teh lain hayang mere duit ngan nepi ka poe ieu jan aya nu ngirimkeun wae da puguh aki mah nganalkeun dengkul ceuk aki oge takwal etan matak cing ati-ati we kitu bejakeun lamun datang hujan gede geuwat penet colokan anu beulah tonggohna bisi banjir ka ayeuna nu matak perlu didincik pemerintah ge kumaha urang teh kabersihan eta teh pangkana kesehatan dah ai kabersihan teh eta teh sabagian tina iman we Tuhan eta kade cing ati-ati maneh sarerea tatangga aki di dieu cing cumun ka pemerintah urang teh ulah nepi ka ingkar laku lambah ingkar tina naon pahal anu direncanakeun ku pemerintah urang sarerea mun atagekeun nya kitu urang rengsekeun premio sedeki pegang geura ini kitu Allahu Akbar duh jeung ieu cangkeng karasa di hiji ya kabina-bina ting Allahu Akbar kemana bisa ini yang tidak lalagor ini sekolot suku amprehesi dilengkakeun anak
panon geus suram ceuli geus kurang denge dahar geus ngurangan biasana mah keur ngora baheula dahar teh sapoe ukur beak 3 piring ayeuna mah geus kolot borora 2 bobok kok ge can seueuh keneh ya Akbar aduh ampun teuing lamun aya keneh mah nini barudak aing moal kieu-kieu jeung da lain teh hayang boga pamajikan teh aduh aing geus leuleus kumaha lain leuleus ku nanaon lain leuleus geus teu pati barang hakan we da puguh huntu we jadi huntu teh bersih pisan aki teh aduh lain bersih bodas aki mah tapi bersih teh beak hiji acan pipi kemong jeung saja bangga aduh astagfirullahaladzim jeung ceuli ngucur di ngadak-ngadakin aduh ampun teuing Allahu Akbar kemana bicai teh ieu nih alah ini minum plak eplok nyaan sing jeger ikna subhanallah aduh ampun ting geus sagala be panyakit teh belek beker boson belikan budug jeung saja bangna ampun ting aing aduh kaya sema iya kitu Jan Kang Daula iya imahna teh si Ujang ngalak ngajana goe nemalan atuh. Naon ce? Iya imahna teh. Muhun mangga da aya Aki Emon. Aya di Lebet mangga. Tukang ubaran. Tukang lanongan res pisan mangga Lebet. Dah. Nya bener ieu pisan jigana ce imahna teh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh, moal samah nu gelo kitu. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Ingat kan ini sia memeh ku aing dikawin baheula kitu heula rada gelo. Astagfirullahaladzim. Kelangan kemana di icek teh. Aduh. Ki. Aki. Kelangan da gua nye. Duh. Astagfirullah. Alhamdulillahirabbil alamin ini. Ayat tamu mangalingih di dieu we di Lebet di jero papararah malum tempat aki-akinya hampura ini punten abdi ya ki yap yang duh eta teh nahon irung tarompet teh jang tobat ya aki-aki lamun teu karunya ku aing dibabuk ampun ce His teu menang kitu tong make jeung ngababuk-babuk wani teh ka aki-aki maneh mah lain ho eta we meuni ngarekan tarompet kana irung wangalingih jang wangalingih mangaki lain kieu gara eta wala ka dieu gara eceu mah yang seuri naon ce ari rempah geus rampeolan kitu tapi eta ngagugulung wae kalapa aki-aki teh kalapa naon ce teh eta adalah kalapa teh ai kitu eta tinggali dina kecalanan namun gede kitu lain kalapa tama oceuna kabina-bina teuing siapa si Oce can apa kanu kitu naon teh 17 tahun ke atas dicaritakeun mah. Oh, eta nu ngagadun. Heeh. Bete teh. Ya. Ayo sampeurkeun ieu aki-aki teh. Sumun ieu. Ki hilap deui ka abdi. Lamun dijalah mah maneh teh kelanan inget kungsi papanggih astagfirullahaladzim lain Roma Irama teh maneh teh. Sanes abdi madawala di Tumaritis ki. Oh, sugan Roma Irama nusuk dicaritakeun ku barudak teh ini mangalingih-lingih di dieu. Aya ngahon ieu. Nepangkeun Aki, abdi pun Imas. Oh, Imas ngaran teh. Nuhun, mugi Aki ulah bendu nya. Oh, moho. Sakali deui Aki ulah bendu. Aki mah tara beuna, tara bendu, tara punang, tara punung. Aki mah geus kolot, geus ream kan kitu teh nanaonan kagorengan pamalinya. Duh. Ngas atuh akhirnya tong coba lakukan bisi modar ke 1.000. Cek masuk itu aingnya mah da meninggal lain bisa kadengin ku tatanggana bisa kadengin ku anakna ke teu da ngocoblak we aing teh disuguhan cai ini penyakit si cepot nerake ka pamajikan kia gara yakinnya dengekeun jing dek naon di mana pulpen teh nya kia jing dek naon di mana pulpen teh nya kia ki anu mawi teu kudu mawa pulpen kae lah kan we pulpen curug kae na di galong biasa bus kana kertas ngegelom loli ah dengekeun kia yakinnya anu mawi iya nya anu mawi andinda ngadeuheus kia saperkawis ulah janten bendu wah aki mah tara bendu nya atuh kalihna ti eta mugi aki janten uninga anu mawi abdi ngadeuheus ka dieu
Abdi teh aya maksud anu tangtu tujuan anu utama. Oh, aki ku yang ku cinta. Astagfirullah, di masa ngadengkeun naon sandiwara gitu. Terusnya aku menatap wajah aki teringat kepada memori-memori masa lampau. aduh. Kia geraki anu mawi abdi ngadeuleusa ieu teh anu sagede peureup teh lain roti keur aki ieu teh menyan ngahaja mawa ka dieu. Duh gede-gede teuing menyancenyi. Ka dieu gara dawala. Jeung eta rujit aki-aki teh cileum di sagede peureup. Tong sakali dengeureukeun atuh eceuk ulah pikamekeun batur. Lain dari panya eceuk mah ti tadi teh panya teh para blauk gitu. Udah Gusti. Hanya para blauk dina juru panon. Wow, yang cirikeun naon jang anteu ki eta. Teu. Sok bejak. Ada kudu usul ya pangusulkeun abdi. Kieu ya ki, tah ieu syarat-syaratna ada abdi sanaos aki teh acan masihan saran abdi parantos ngabantun syarat-syaratna. Minyak mau ka minyak. Tah ieu menyan. Minyak saguntul. Nya. Tah ieu cai abdi teh ngahaja tah 3 emer. Syukurnya. Ya, loba-loba ting, cai lamun uyah perlu loba. Ngahaja aki mawa 3 emer sote. Beusi halab-hab di jalan diuyup. Alus nya. Hareudang tinggal ngaguyurkeun kana hulu ameh mandi. Bener galona mah ieu budak teh. Tah ieu ki syarat anu katilu. Ari batur mah mawa minyak teh minyak brut. Minyak naon teh geuning deodoron. Tah ieu mah abdi ngahaja mawa teh minyak solar. Beda tinu sajen. Alus itu lag-lag ka kumaneh sugana jangkernya. Ya, yakinnya anu matak abdi teh. Aduh, abdi teh cangkeul aki bayangkeun ku aki. Sok ku aki bayangkeun. Abdi jauh-jauh mawa cai 3 emer, mawa menyan saguruntul kieu sagede hulu, mawa minyak solar. Abdi teh pami ngarasakeun kacape mah da cangkeul. Tapi abdi teh aya pangabutuh ka aki ngahaja, datang ka aki teh kieu maksud abdi teh ki. Bijaknya bejer beas ulah dinding keur dindang jeung siloka. Kelanan ki abdi mah bade permiose kaluar heula lanan. Teh ka mana da, Pak? Lain abdi mah hareudang teh teu kuat. Sok ke eceuk nya nyarita nya. Dagoan di luarnya. Teh klungak-klongok nempo pamandangan da hade pisan geuning dieu. Ya ki sanyana mah. Jangan bejakinnya naon. Abdi teh boga kanyeri. Astagfirullahaladzimnya aja yang si Nyai syukur datang ke dia kebenaran soknya. Boga kanyeri. Ya nuhun ari si akinya ah mah ka abdi. Abdi teh nyeri aki. Tong ka jeuri kalau nyanyi. Bejakeun heula we. Iya, ya ki, geranya abdi teh ki. Nyeri. Lapnya ulah ciri di dia. Abdi mah aki. Sanyana kieu ki abdi teh. Ieu sanyana mah kikian abdi. Terus rumahnya. Sok bayangkeun ku aki. Abdi teh sakieu geulisna dinya nyeri ku salaki. Coba pandang ku aki. Kurang kumaha awak abdi sok tetep. Ai salaki deui saha ngaranna teh nya. Ari baheula mah salaki teh aduh, da bogoh teh baheula mah geus rupa-rupa ngaranna teh aki. Ai kitu saha ngaranna teh loba-loba kecing. Baheula geus fungsi make ngaran Bang Surapati. Saha teh? Salaki. Terus make ngaran Satria Permana Kusuma. Terus make ngaran Bang Cipta Rasa. Terus make ngaran Rahmat Prawira Kusuma Wigana Sasmita Atmaja Dinata SH. Astagfirullahaladzim, buah gitu-gitu ting mah tukang tipu salaki mana tinggi. Tah, nyata aral, lamun dipikir mah aki. Terusnya. Jeung tara daek jedog digogobrog, salaki abdi teh keur nganyeri teh. Nya. Aya nu ngabejaan ka abdi supaya salaki betah di imah cenah tali kolorna kudu dibeungkeutkeun kana gentong. Kungsi dibeungkeutkeun. Abdi teh di korehan unggal kolor kabeh dilaanan talina. Da mah atuh ayeuna salaki abdi kolorna tara aya talian. Beak ku abdi talina teh dibeungkeut-beungkeutkeun lain kana gentong hungkul aki. Kana naon wae. Bupet beungkeut ku tali kolor. Lawang panto beungkeut ku tali kolor. Sangkan cicing di imah teh. Sangkan cicing di imah. Aya ucing ngaok lauk beungkeut ku tali kolor beheungna. Kucingna kungsi dipuncit. Modar aki. Padahal akan ku si Anyi. Pade digupung. Syukur. Aing tipis sana jam sedih geus. Ya mah aduh aki-aki jeung beuki ngocoblak. Di kieu ya kieu maksud abdi teh nya ka hiji. Bejakeun ieu maksud jeung tujuanna teh mana teh hayang kumaha bejakeun ka aki ulah ngocoblak wae kos nu gelo geuning mana mah nya. Gini aki apal. Nah, abdi mah sanyana mah kieu lamun aki apal mah baheulana abdi teh edan eling, sakapeung edan. Kaingan atuh. Kieu abdi mah tempo nganyuk eling, tempo ditagih edan. Nya.
lain ai lemur teh di mana maneh teh nyi Ari abdi mah parantos katelah lemur abdi mah nu ngancikna di lebak singkur nu ngaliuh cai nyusu nu nyurudut tina akar tatangkalan nyararemih kawas tiis nyecep asri anu enak tu maritis nu katelah oh usah muhun cuma di lemurna Bapak Semar teh nuhun we ari aki nyaho mah muhun eta ku si aki mah santren di dinya ge bere asihan teh pan tidinya tong panjang lebar heula atuh dengekeun heula maksud kami ka nyaritakeun riwayat sorang meni pamer meni reueus terus ya kahiji abdi teh salaki hayang balik kadua abdi teh dagang leuleupikan hayang maju hayang lancar nya katilu gigireun imah aya nu rek ngajual tanah hayang kabeuli kaopat abdi teh hayang boga mobil aki atuh kalima perhiasan hayang reuncem anu kagenep abdi teh hayang loba duit sagala kasorang sangkan kabeh kabeuli abdi teh hayang TV berwarna hayang video hayang tip hayang kabeh aki hayang truk kol diesel abdi teh hayang mobil tank hayang kereta api hayang keretek hayang beca astagfirullahaladzim wagelo izin rek datang mata ka indek mah izin loba pamenta di minggu itu sia indek kieu aki aki teh parantos kaceluk kaun-aun kakocap kajana pria kajam paring angin-angin aki teh weruh sadurung winara terus aki teh weruh kawas anak dalang wae mah jeung weruh sadurung winara segala ari weruh teh nyaho ari sadurung teh acan ari winara teh kunyuk nya gitu mah nya tah abdi teh bade nyuhunkeun tulung ka aki malah manar aki tiasa nulungan keun jasa mangke ge ku abdi dibere aya kaingetan ti abdi ya piraku aya tikikian ka ai mana teh cerek dudukun datang di cerek pidato eta mah kumaha aki we ditarima pidato abdi masugan aki rek nyunatan ka abdi kan pasrahkeun pidato mah ngari pokona mah kapan ieu teh maksud jeung tujuan maneh teh supaya salaki mah teh ngajadog di imah tah kitu aki da salaki teh daek we cicing di imah aduh Gusti Nu Maha Agung boga duit satikeun lain dibikeun ka pamajikan nya salingkuh saumur-umur atuh karekeun menyan teh sedkeun ka ieu urang sampe minyakna naon teh seungit ieu minyakna naon sok amban lah minyakna ku aki amban nya seungit nya nah uyup saeutik nah sakali kanu gelo ka ieu teh amban lah minyakna ku aki amban nya seungit nya nah uyup saeutik nah sakali kanu gelo ka ieu teh kakara ceuing ai boga semah dieu ieu sok tah menyan astagfirullahaladzim sangaran salakinya teh anu baheula nu ayeuna iya nagi sabaraha kali ieu teh ngaranna rupa-rupa aya nu baheula aya nu ayeuna ari nu baheula mah geus ruksak ari nu ayeuna can anggeus atuh anu mana kudu dipentangna ku aing ieu teh lemana teh salaki abdi ngaranna Pajauh aki nu hiji di Surabaya nu hiji di Palered coba di Surabaya encep di Palered pot tepung di Tumaritis jadi cepot madein Tumaritis wah cepot hana caraka hana cak teh tilu bahasa hana caraka pot hana caraka wetan atas tawala gitu kalau juragan gelo jurek cacamat astagfirullahaladzim kepina-pina jeung jalanan cepot hana caraka data sawala pak 11 tilu 11 jeung tilu 14 biji 5 teu sanggup aki ari kudu 14 kali sapoe mah ieu lain kala nanyi lain jeung hitungan aki ka jadok atuh sia dicekek ku aing geura kabina-bina teuing aing kieu cing aing jempelanan aduh kapan aing teh nyampe sok sadekeun minyakna tah tah ieu minyak tah meni teu kadalah eta minyak gigireun coba astagfirullahaladzim boa aing samet ieu umur aduh ampun jempe nyanyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim aduh si aki jeung ngadoa teh megeg irung coba anjing kabida-bida teuing teh jadi aing teh kau jampean atuh hampura aki da abdi mah kieu da bibir abdi mah lamun jempe ngomong uo coba siapa lamun jempe ngomong utah aduh ampun cing billahi min dalik aing boga anak kitu lain si Malik cepot heueuh cepot ngaranna teh cepot si laki jatanya
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul Tunya coba itu. DPK kecu dek di mana khusyukna aing jampean lamun kicu mapan aing cerek ngadoa supaya salaki siang aja ame gancang anggeus dipungkas ku sadaqallahul azim. Jadi tong panjang teh mah bacana cangkel. Coba a'udzubillahi min dalik ieu jelema lain agama Islam wae ieu. Ngan ukur ngadenge we meureun beja juga tu dengekeun atuh kapandek jampean aki teh nyi dengekeun. Sok diregepkeun. Eyang Lain dipikir dibolak-balik lancek aing rada gelo. Aduh, ampun Gusti. Aing ngarep kita tadi ngajedogeun jadi. Karena antap cenah ngocoblak duanya aki-aki. Karena antap ah. Ya udah billahi minasyaitonirrajim. Geus sabaraha kali tak ngudeh aki-aki. Aduh, ampun. Nah, teh di luar teh amatir gitu. lah meni loba dedengean pendek ceulin ageura sok. Coba yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dungkuk aing ratu galuh awak aing Nabi Adam aling-aling Kangjeng Rasul. Nah, tinggal doa teh sama kekejo. Nabi Muhammad garek anjing. Nabi teh teh. Atuh aing moal khusyuk deui jampean teh. Balik deui meureun aing. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi taunna maliwat weh. Tunggu aing ratu galuh awak aing Nabi Adam aling-aling Kangjeng Rasul cahyana Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ge ku nabi tap ku wali Nyi Dewi karunya teuing Nyi Dewi teh sia minangka nyi. Nyi Dewi nyaraah teuing Nyi Dewi walatir teuing lang lari manuk lang lari kenceup dina nagaran tendek pundung sia teh tulus dek nyiang sia teh meunang. Asihan aing si guluntung ning Semar sang komara asih sang komara komari urang seuri rejeng kami yahu ya Allah yahu yahu akbar Allahu akbar sima aing sima maung sima aing sima buaya maung pindah naon maung pundung datang tunduk badak galak datang depa orai laki datang numpi ari tungkul sia taluk ari tangah sia nyemah kasima ku pangawasa aing. A'udzubillahi minasyaitonir kalimat yang panjang aki. Gunting aing gunting angan gobang aing gobang tangan. Ragaji aing. Ragaji aing kamari aya nu maling. Dikatuh beusi irang dikenca danjing malela awak aing beusi persani ret wangkeng sajagat kabeh. Aya beusi persani beusi linggis. Mur putih tangan Allah. Mur irang sir pangeran lah nabi tangan Allah nyurup banyu nyerap jasmani kak Allah nerimanya kenya ingsun anu ngadeg di buana pancetengah. Eta kaliwat aki kalimat puntu aing baud karahaan. Oh benar puntu sia kudu didagor ku aing. Kabina-bina tingkah karain nu cacapa dek mere duit moal kitu teh jelema. Tenang aki tenang tong sieun soal duit mah beres. Karena nyi da ieu nya menyan anu sakit teh dihakan lain dihakan eta mah rek dihakan kumaha sia we aji kabina-bina teh duruk di kamar sekali di gua 3 kali tong kencang teh atuh menyan teh duruk di kamar menyan hungkul kasur tong diduruk kasur lamun bisa mah ku sia duruk ke kabeh juga nek geus tata mati aing beak sanaon-naon ya ki mah bari aral lain arah sudah coba cing ca ieu minyaknya minyak teh di mana rek mandi kucrutkeun kana bak ieu minyak teh kana balong tong kana balong ai kana balong mah portaswe ku sia gane lauk beak lah tong aral atuh ki da imah sarius ca ieu cai nya cai gujurkeun kana hulu aki cai podarane atuh aing ku sia tidak teuing lain lancek aing aduh ampun teuing lain asa boga-boga nu gelo aduh Gusti punten ki da kumaha atuh nah jangan jelema ki dibawa ka dieu dalam mun teh nempo pakaianna ginding moal ditarima akinya ujung-ujung ngadengikeun radio butut teh aki teh takbirullah nyi kira balik ke nyi kumaha kok teh jadi salah-salah mata ieu teh kinya beres aya rokok di kumaha rokok rokok mah cuma tinggalkeun di dieu jang aki maneh mah ulah bisi ka ciri aki teh beki rokok iya atuh rokok dibawa ku aki duit ulah pakai rokok atuh ku sia bawa kanya duit teh can aya jadi sia teh nganyuk oke jadi kayak geus lebaran dibayarna
Oh, kumasia we lah. Eta mah da geura balik aing gandeng ah. Ka bina-bina teuing jang dawala bawah balik tah nya. Oh, ceu atuh urang uang sulet bae nama ceu. Hayu jang atuh. Kayak teh hayang sun heula sun tangan aki sun. Jik. Ah, salah. Si aki ini unik karijut aki. Da aki mah geus sagara parewat aki mah Tah baheula. teh hayang balik di kana asal aki hayang ngora deui. Hayang ngora kahiyang mah ngora deui aki. Dilicin. Jadi awak aki kudu licin. Ah, gerasa cangker deui jiga kain deh, kain ari tos karijut Tong geuning dilewat. dilicin aing ngarogok ke genggerong ku sia sakalian anjing. Kalau anjing geura mantap sia ah. Kami-kamina ceuing. Ayo atuh ki ah permiosan geus sono. Lain eta dek mere duit moal nyi. Engka ki kieu galana kieu dengekeun tong ribut ya tong jalan dengekeun ku gegeber aki. Abdi teh ayeuna teh acan ngagubug. Entah engke kinten-kinten hiji Juli. Apana eta kongkorong nyi? Tinggalkeun we kongkorong di dieu. Aki, aduh Gusti mah gosek mah. Tong ribut dengekeun heula atuh nah gegeber aki teh kos budeg. Dengekeun ieu teh kongkorong teh nu batur. Ngahaja abdi teh. Tah ieu abdi menang nginjem ieu calana rokonol, menang nginjem. Wah, jadi menang segala injung man. Menang nginjem da ngahaja ti daerah. Hari mana teh imas urang babakan loa teh ali. Sesuai aki apal mah. Jadi injung mana teh ngirung baretelin. Heeh. Paipi ngaranna teh. Jadi pek atuh geura mantong kecu tah. Ieu ki ah. Cek atuh. Didoakeun cing salametnya. Nyai. Ya. Mau kecerek sagalanya gini aki mah. Permios atuh ki dijawab dulu. Urang Sarawi. Nepi ka apruk-aprukan ki hirup ai balik ka pamajikan cenah geus aya bejana yen dewek teh heureuy ka awewe. Geus bocor meninggalkan. Ayo. Won. Lain dek teh. Naon? Dina waktu ieu mah heuh. Kumaha Kang? Sategesna mah pangapruk-aprukan kieu teh dilantarankeun dewek teh. Mikiran kasusah we anu di lemur. Ini mikiran naon ya Kang atuh? Ah, nya kitu teh. Nya sanaon ye? Rumah saya dek teh hirup teh jadi jawara, lamun kiwari memureun jadi jeger. Nya eta tah. Pengalajur ting nafsu Kang teh lah. Ngalajur ting nafsu, ngamuar ting amarah ayeuna karasa kieu tapi sapanenna cikitu da puguh heueuh munurut jurang maju jungkrang paribasana. Nya mundur wirang maju jungkrang teh Kang gawe kitu teh. Ayeuna dewek teh won. Kumaha Kang? Ku ayeuna jadi jawara teh. Sasat jadi jeger tato geus ilaanan dek teh. Nya nih eta urutan leuwih kitu nya. Oh. Nah Kang. Wah, di lemur dewek baheula jelema teh nepi ka datang dewek teh gigis kabeh. Nyengre dulu. Jadi jawara da puguh dek mah sudah bahar. Nya. Dina leungeun tengah jeplok. Weng. Eta Batu ali gede baju hidung make iket. Kulit maung dina leungeun oge. Nya. Wah, ngan hanya ka dewek teh baheula teh jadi jawara cenah di kota. Kurang pengalaman Kang. Kurang pengalaman cenah di kota euy. Ngan bejana we cenah di kota teh rame. Eta we tatangga anu geus balik ti kota cenah ngeunah tumpak mobil. Nya tah. Ai tumpak mobil teh cenah tumpak mobil oplet. Ku dewek ditanyakeun cikeng jang ai oplet teh nu kumaha. Nya. Cuk tetangga dewek teh cenah nu koneng cenah mobil koneng. Dah, catatnya. Sik dewek di mana aing ka kota aing dek numpak oplet. Dah. Oh, Pikan tananakeun eta. lain cing dek kadaharan di kota anu ngeunah naon. Nya terus Cik tetangga dewek teh dodol cenah. jodoh. Dodol teh nu kumaha dina plastik nu harideung cenah. Diingetkeun dicatet dina ati sanur paing ti ku dewek. Bakat hayang apal Bakat ku hayang apa? Nya, euy. Cenah ai di kota aya angeun mode di angeun lompong gitu. Aya cenah di kota ge. Naon cenah soto. Dah di kota mah. Di kota mah cenah soto deungeunna teh ditanggung. Nya tuh. Tah, hiji mang sa dewek harita boga duit dadang cengkeh. Waduh, si Ak eta leukeun melaksa kayak gini. Melak cengkeh lega. Percayanya. Duh, duit gua Kang. Eta harita dewek boga duit dadang cengkeh ini ka kota. Nya tuh. Ngalamun teh dek poya-poya dewek ka kota. Dah. Hayang tumpak oplet anu koneng jeung hayang soto oge hayang meuli dodol. Nah, sabadayeus teh ya Kang ya. Heuh. Duit kota. Caritana dewek nepi ka tapawates kota cicing dina sasak. Nya tuh. Cicing dina sasak harita. Jentul benernya tuh. Ngajentu dina sasak hayang geura nempok anu koneng mobil teh. Nah, Aya we nu ngaliwat dina cai koneng ngagelempeng. Ceuk dewek teh eta kitu oplet teh. Aduh, bila aku bisa ditumpakan kitu nya harita teh datang euy gulu truk teh. naon tah? Aya nu koneng Nya. dipegat ku dewek. Wah, da puguh dewek nyeren bedog atuh jelema gigis ku dewek kabeh. Jawara teh ya. Dipegat ku dewek. Mata. Ciking oplet milu ka kota. Nah, Pak cenah ieu mah sanes oplet setum. Ceuk aing oplet sia, dikade ku aing.
Kumaha teh tukang setum? Aduh, harita tukang secum teh urun. Nya nya. Oh, secum teh ngaranna teh. Ai sangkaan dewe harita nya hote oplet teh gitu teh. Heueuh, ngeunah sumpah oplet teh meuni tibra dulu. Wah teh kerek atuh. Wah, cekerek ceritana tepi we ka kota. Lapar aing hayang hayang barang hakan. Hayang barang hakan. Ceritana dewek teh da sanggup mamawa. Eta teh. Mawa kana lancang, hayang soto teh. Aya weh di sisi jalan nu dagang, ditanggung teh ceking soto. Panguahkeun teh sanggup kuring teh. Ceuk tukang soto teh. Sana soto cenah pa ieu mah bandrek. Ceuk aing soto sia. Ceuk dewek harita ka tukang bandrek. Ya sieun murung eta tukang bandrek teh cur dicicikeun. Kana sangu teh kadawak di dahar ku dewek. Tah, Ceuk dewek teh ai ladana mah cukup ngan amis teuing teh soto teh. ada bandrek. Tugu bandrek meureun euy. Nya lah ngeunah anu. Ceritana aing dek balik dik mawan oleh-oleh teh mawan eta teh dodol. Dodol, kumaha? Aya we nu nanggung diplastikan haradideung ceking dodol meuli sabungkus. Waduh. Kenapa ieu mah sanes dodol areng ceuk aing dodol sia. Yun nun atuh dibuli we ku dewek teh. Kumaha? Kerekes nah teu amis nya. Si horeng areng meureun euy. Ah, dasar atuh. Aduh, anjir. Naon itu juga pamajikan dewek jeung si Dawala dulu. Udah mana kan? Alah, silaka aing euy. Ampun dikali katohian ye. Ye, di mana si Lengje? Dola. Nyata kuring geus nganteun neneangan ieu, neneangan aka jeung ieu tah tempon nepi ka baeud kitu ning baketut. Tong nanya sia ka aing. Aing teh yang ditanya deui. Tong sia. Enak ya. Aduh, serius ya jabeli. Lanceuk sia mah kitu, monyong aya papanggih jeung aing cenah ngerakeun pisan matak aing sebedah cicing di imah ge kitu teh. Ah, sia ngareka carita jiga nu heueuh, ngatur catur jiga jujur. Ka mana sia kongkorong aing? Nah, saan moal kongkorong? Aduh, digubuk ku sia diteun hadapeun kasur ku aing teh deuleu. Sing dicekek jurig jeung sing demi Rasulullah aing mah dulu. Teu kudu sumpah sia mah, teu kudu sumpah ge bakal dicekek jurig sia mah. Aya alusna mah ulah pas di dieu mending di imah. Ah, teu. Teu, sing sadar we teh ka atuh ulah dilawan. Ah, cuman sia dulu. Ah, tong sia jeung aing sok. Kelana naon pasana itu sia teh kumaha Ah, buku ceuing. ya aing ada ngebeja sia bobogohan. Ceuk saha? Alah, Sing tumpurudes aing mah sing demi Rasulullah. teu bisa sia tong make jeung susumpahan. Ye sing jeger aing mah. Teu bisa sia tong mungkir sakali deui. Aing semet ieu jam ieu menit ieu serahkeun. Aing geus teu hayang deuleu ku sabelah mata. Diserahkeun ku aing sagedeng ge. Sok sia tong ditarak tilu sakalian aing mah. 16 salak aing geun. Ngan imah mah dibikeun ku aing. Nyi, gua gobrok menang aing ca menang kumpul. Aing ladang dagang pecel. Ya hayu cek kene di popol teh ki da nyaho di mana dia? Ah, aing ada ngebeja sia. Beja ti saha? Beja teh beja ti saha? Moal, aing moal beja-beja ke Sidawala moal. Naon? Moal. Mau di beja-beja. Yo cek saha maneh teh? Alah, poho aing kalapapan. Alah. Bilingan teh Sidawala bieu. Moal, moal beja-beja ke Sidawala. Dunya. Berarti cek sia mun monyong lain kuring mah demi katang teman rumah tangga aka. Kurang teh nyanung. Tuh geuning sia. Sap sia, ayeuna mah ngaku sia nya nyanung. Tan mata kuruk blak-blakan urang ka pamajikan ulah nepi ka ai nyanung nepi ka teu kanyawan ku pamajikan teh sarua jeung urang teh diajar ngabohong. Sok teh blak-blakan bejer beas ulah di dinding kelintinang siloka. Ya, cepot dengek ku sia. Ya mah sarua we jeung hayang ngaberontak ke rumah tangga bacul sia mah. Dengekeun tong wakang ngomong. Jempe atuh sia mencong ngomong wae ah. Aing teh satia kan jadi saraki sia rek datang teh hana sagala diterapkeun ku aing teh. Make kabaya di alusan aing teh sagala kabeh. Ai kitu kumaha? Perhiasan ku aing diterapkeun rek mapageun anu jadi saraki. Ari sia teh datang hanas aing nyaho salaki rebo rek datang aing teh geus mandi di kuramas. Make minyak kolonyo, minyak seungit, minyak urang aring, minyak solar diterapkeun kabeh kana awak. Sanajan geulis ka wanci-wanci oge ai beuteungna sing kayawan mah da geus dibogoh aing ka sia teh henteu. Sabaran we sing aya sate digali ku sia. Ini mah kieu we nyi, akang dek blak-blakan tapi hayang ngomong di nu santai. Ah, santai enak aja ya. Duh nya pamajikan aing mah geus ningkat make jeung basa Andone maneh nun teh. Lah, ini Andone Mending balik urang pasiana di imah ceuk kitu ceuk ieu beresna di imah. Hayu urang ini teh ulah. Heuh tak kitu pas sama di imah ulah di jalan kumaha mun kapanggih. Hayu sia, itu ini. Cing, sia tong make jeung pulang kaleng sagala. Ngaleng sote aing mesti deket put, belak